ayah Banjar almarhum almaghfurlah ieu naon muridna saantero Fatul Muin teh ti aya nu ka Kisuhemi ka Caringin ka mana ti aya pusat ayah Banjar teh Mama Khalil teh putra Mama Ilyas teh anu babaturan Mama Sobari cak ayah teh ya lantaran ditinggalna loba diwakaf-wakafkeun yang pondok pesantren supaya ulah dijual. Nah, ya empang teh paranti haul boga empang gede ejang haul diusian ku ayah teh ya isian lauk emas asal geus sataun ngadeg haul Mama Ilyas teh ala eueuh aya telepon eta geus dieusian mun ceuk urang mah geus sabaraha kali ngeusian mah nyaut aya teh coba dijaring leutik segede kieu kamarana ansana ada leutik ya kamarana tahu sakitu geuleudena sok emas sakitu kamarana duka anu osok dititah da Mang Utis tah mun ceuk urang masuk ngahadamanana segala pager segala empang Mang Utis eta lauk teh teu aya kamarana duka kalabur sigana mah tinggal santri we sia-si ditunjuk santri sia tah ayah marah sia tah santri mah unggal masak mancing tak kuat cak ayah iya teh cenah sami-sami sedekah kene atuh sami ieu teh disadiakeun kanggo haul atuh ayeuna geus dipayunan ku santri atuh leuwih afdol coba lamun urang marah satah man pak emang sia titah ka dieu teh titah entah ngaji apa titah maling urang mah kitu aya teh atuh sami-sami dituang ieu disadiakeun teh kanggo haul kanggo dituang ayeuna geus dipayunan ku santri atuh langkung aptol kan ka santrina ge ngeunah ya ceknya langganan ya ayah masyaallah wala aya cara ayah santri malingan kalapa endahan ayahna nu minggir ieu kalapa keur dialaan ku santri nu ngorana setan ayah masuk urut tanggal kalapana ayah ngaliwat ka dinya ngalangkung ayah nu keur besi isinen ka ditu liwatna berarti kan maling geuna tentrem lamun Haji Pedi golok hoi turun beheung sia ujianna pecat ya ayo panjenengan mah di luhur turun salah turun aing asal pegat teh kira teh turun tungtungna ragam pan aya golok teh ayah mah biru ka dieu insyaallah ditanyakan ku ieu kunaon teh dia jalan ka dieu ka dapur aya nu nuju ngalak kalapa ya Allah ya Rabbi geus hese aya udah santri teh ulah main bola potong sukuna kan ngaji teh tos ngaji dibaca santri anu disebut anu aca pas disus si anu teu aya ka mana teu damang naon potong sukuna potong tilas naon main bal santri mah kitu pan ka guru ge main bal canda ka bumi pan urut main bola kita canda ka bumi dibotong kayu mah geus ulah aduh tak kira isi aduh dibawa aja kita ku ayah tuh henteu dipang mawakeun tukang urut kaya diurutan ku itu ku tukang urut tadi urusan ku ayah teh santri datang ka cageurna datang ka nyana aing mah 7 turunan ulah kena main bola anak ieu aing isin aing ka ayah tobat aing